mah. Mana wae nya lila. Orang koi dia teh. Ah, udah ngarap tuh. nah. Lila deh. Angkotna lila di jalan teh. Lila kunaon? Lila jurusan angkot eta mah. Padalarang lain. Stasiun Padalarang. Lain. Surabaya Singapura. Jauh-jauh teuing dari Air Asia ieu mah. Eta mah kapal. Kapal teh maneh. Angkot naon atuh? Jurusanana caheum loading. Ladang eta mah. Ladang. Pren. Bulan Februari ya. Tareh papalentinan. Pangjankeun kado lah. Maneh mah bisa teh nitah wae euy. Apanan pren? Pren. Sok dipanggieunkeun asal itu. Anjir. Ya orang boga tatarucingan sia. Bulan naon anu sok nitah wae. Nyepet cari tanah teh. Sok pundungan gitu Bulan naon sok? Februari lah. Kan loba nu nitah pangjankeun kado. Lain. Desember. Pangyandakeun ember. Tuh di warung. Desember. Neng, nah apa rias gitu? Neng teh diabetes Iya. Saprak sok ngasihan janji manis. Oke, diabetes hari gitu mah. Nah, dan Neng mah tara ngasihan janji manis juga Soalnya jadi kabogoh anu manis pisan. Bisa. Ya Allah. Goda. Ajak nikah wae gitu. Bobogohan heula atuh. Bogohan heula. Urang rek nyokot kembang heula. Sok hade kanyahoan. Maren dagoan di dia. Moal kanyahoan. Teh. Abdi teh bogoh ka teteh. Biasa teu kita teh pacaran. Aduh Kang, kumahanya orang temenan aja gitu. Temenan teh. Abdi mah temen seur. Aya nu di ditu. Unggal pengkolan geus sareuri. Ngagerawan wauheun ka abdi. Hoyong nama pacaran teh. Adek kakaan we atunya. Adek kakaan mah di bumi geus seueur. Abdi teh 15 bersaudara. Hilad. Jin, bajana boga ieu cenah, tatarucingan. Kolom. Ya, ayo terjengna. Non, Negara naon anu paling beruntung? Amerika, Lain. Korea, Cina. Wah, atau Cina. Lain. Naon atuh? Kalau Meksiko, nah beruntung. Beruntung Meksiko. Sabab lain Meksiki. Apal mun Amerika pan Amerikaan, Amerikaan. Tadi teh naon cuk maneh teh? Korea. Korea kok Koreaan. Heeh. Cina
Cinaan. Cicinaan berarti bobodohan deh. Terus Meksiko. Untung Meksiko lain Meksiki, sok lamun Meksiki. Bisaan. Dren, sini. Woi, Lah, siapa di gerowan? Dur, kumaha lu damang? Alhamdulillah. Widih, aya cemilan ya. Lun, kemana wae? Lur. Bisa ya. Kenalan, Kenalan lah. Cemilannya atuh. Cemilan. Nah, enak ya. Ulang. Wah, ngomong-ngomong soal cemilan, kuring boga tata lucingan. Naon tah? Ngapal teh? Ngapal teh? Kop. Ngemil naon nu ngabahagiakeun, nu membahagiakan ngemil naon, Ngemil kentang. mengabahagiakan ngemil kentang. Iya, orang. Bahagia teh? Gitu. Ngemil bakso. Bakso di ngemil. Taluk. Kok. Naon cing? Ngemil naon nu ngabahagiakeun, Naon? ngemilikin hati dia. Akang uang ngambek atuh. Oh, no, Neng. Atuh Kang. Da Neng mah teu pengertian ka Akang teh. Akang teh hoyong pengertian, Neng. Oh, jadi akang pengen yang pengertian. Ya, Nih, makan tuh pengertian. Neng. Tos tulang ngambek wae, Neng. Ya. Nah, nganggo sepatu teu nganggo sendal. Jawab atuh, Neng. Nya sendal naon anu bisa ngaheureuyan? Sendal bakiak. Apaan aya kieu? Ciluk. Bakiak. Ciluk. Bakiak. Ciluk. Wow. Woi, Pi. Gimana, Pi? Biasa tos kuliah. Aduh, kok yakin kuliah? Nya. Sekolah agama. Ulu. Nah, Apena? Apena anyar? Anyar, tinggal di touchscreen, tombol layar kabel. Piraku HP layar unggul. Yo, mana cicing keluarga heula? Naon eta teh? HP tombol unggul. Bisa ngadengekeun MP3. Sabaraha kilobyte eta? Kang, ai kieu eta Kang teh bari kerja naon? Da ai gawe nu ngeunah mah kopi nu dibayar. Nya eta mah teu jelas atuh Kang. Ari nu jelasna naon? Hayang jadi tukang lilin waya Nah, jadi tukang lilin. supaya bisa mere cahaya di hidup Neng.